tugas nah bati sasa ning panutan tetebit dina ati bahagia sumpi salami engke ngantunkeun abdi tekendat abdi ngadu ati keanggangan inggis mara bahaya nutumi baka engkang sarta abdi tabak batin terobah kang oge sumoreang salami di medan perang tapi abdi tos yakin salira pasti menang ngusir musuh curang Engkang atuskeun masur pahlawan sejati ngusir musuh anu teu parugu tapi sing hati-hati bertindak sing taliti ulah dibarengan hasud sarta dengki salami jadi pahlawan awas kakawan jeung lawan tapi gampang lengah rasa gagah sorangan tebakna kasoran itu saha kata gancangan betrusuk angka ribu dan sejeng senjata mana kuring pahlawan kuliti medan perang tos nuhunan tugas parentah atasan apan engkang wangsul tugas nah bat bisa asa ning panutan tetepin dina rasa bahagia sumpi Thank you.